Menu ayeuna mah baraya daun sampe urang di baeci cenah baeci teh cenah ngeunah cik ngajaran da can pernah nyen baeci teh batur mah resep cenah di baeci teh cenah di sik-sik we cenah sing lemu ieu na teh atahna teh daun sampe teh cenah hek ditutuan ai urang mah biasana ngasakan daun sampe teh osok dikulub we engke geus dikulub teh dijait dituuskeun teuy disik-sik karek dioseng. Ya mah lain cenah jadi kudu atahna cenah kudu disiksikan sing lemung kayak ditutuan. Nah urang nek pesona nya di mana pesona teh geuning eueuh. Biasa nama di dieu ya peso teh. Ya eueuh ka manakeun pesonanya. Da urut si Abah meureun kamari, urang teh di dieu ya cenah nyem peso. Sugan teh dituna deui di dieu. Di teangan eueuh cik sugan di dieu ditunana. Di dieu eueuh peso teh Gusti aya lieur neneangan peso. Nya di mana nunana tuh cenah si Abah teh peso teh. Sok sangeunahna. Rek urang manuna teh dina tempatna deui. Baktur waktu make eueuh. Eueuh di dieu ge. Di mana tuh cenah peso teh? Jig ka kolong da moal ka kolong meureun. Ah aing mah. Kamanakeun cenah nunana teh peso teh. Aing cai euy. Bah, kamanakeun peso? Oh, hayang baso. Oh, mau hayang baso mah. Jeung lieur jeung naon beneran euy di ladaan apa mah. Aya kan eta nu gede, mung nu gede kieu mah euy rada sok eta nu laleutik geus segede kieu eta baso urat ninganan. Abong jeung Tong sari. dia diherang we. Yo diherang sing loba caina rek di eta euy rek dikuah duh teu kuat hayang dahar ya. Ilaha illallah. Lain arek nawaran meuli baso. Kamanakeun peso tah ek ngeuretan ieu ya daun sampe peso. Oh, atuh kan urang eta sugan teh baso rek mere baso. Kan urang eta jadi rek ngangeun namanya. Kan atuh urang mun baso mah euy hayang deui ieu lieur ieu Abah ya mani leneng kieu. Nya saha nu nawaran baso? Kan atuh urang teangan. Hiji cokot. Urang teangan ka dieu neangan heula. Batur-batur nanyakeun peso kalah nanyakeun baso. Duh aing mah teh kau papanggih si amu masuk reanita jeung kudu neangan kaso-kaso ka dieu kudu ieu kai kaso-kaso jeung nanahaon atuh cenah nya. Kaso-kaso jeung suluh meureunan rek masak itu nya euy. Ning kaso-kaso. Aya ge jahit tungkul ya teh. Jang naon atuh cenah teh rek jang suluh ku kaso-kaso. Eueuh kaso-kaso mah euy. Yang suluh juga nama iya we iya we kaso-kaso Lalila anu dititah nyokot peso teh. Heng naon teh di sing dina tempatna ieu mah di mana daek. Jauh-jauh teuing atuh naon. yo eueuh kaso-kaso mah euy aya ge kai segede kieu jang naon atuh maneh teh ieu teh. Ilaha illallah. Din kalah bawa kaso-kaso. Peso tah urang kaek neuk-teukan ieu kan hayang oseng cenah tah ieu teh. Tah ek oseng kunaon ditek-tekan eueuh peso. Iya jang suluh lain. Rek ngoseng ieu jadi ieu suluhna maneh teh kunaon kalah tuluy. Ieu teh bieun suluh. Ieu rek ngangeun ieu cenah euy. Tapi suluhna sakieu. Saeutik beureunan suluhna lah aing masih amu tawa gede teuing kudu ditampol kitu ieu teh. Naon atuh cenah ieu? Gede teuing juga nama ieu kudu ditampol meureunan jang suluh rek masakan ieu cenah bieu teh. Aing mah kalah tuluy si amu mah tulus atuh ngadahar urang daun sampe. Padahal ieu ge bisa ku ieu ge ku awi ieu ge ieu. Naon make jeung embung aing kacau ieu mah euy piraku kudu ku Abah mah euy. Ieuna euy ieuna kudu disiksikan meureunna nya. Heueuh keun disiksikan heula ku Abah. Di mana atuh peso teh cenah nya ieu teh. Aing mah rek dipangnyiksikankeun di mana peso atuh cenah ieu teh. Kalah tuluy si amu. Di mana pesona ditunana atuh ieu rek nyiksik ieu ye. Aing mah bakat aing geus musrun kitu teh sok kacau. Aing mung mah atuh kan ku Abah rek disiksikeun pesona di mana nya euy. Nanyakeun heula ka si amu ah, di mana pesona da sok musrun si amu mah aing geus mung teh tuluy we.